leudang pisan ieu teh aduh. Ya bayi teh waktu geus beurang aduh. Lah, kok teh nginum heula lah. Lah, cepat aya geus kolot kieu ye. Ka mana-mana kudu dikeleran. Geus kajen lah, nu penting maka tempo. Tah, sulingna geus aya. Da teu tinggalin ti suling cenah reuing mah teh. Nah, itu. Diajaran sugan bisa. Ih, goreng peng suling teh. Tah. Tah, rada nginaeun juga nama ye. Jadi seri sorangan. Aduh, poho itu manuk euy. Manuk can kaurusan karambakan gitu. Yalah urang neang upana heula. Aduh, ya encok. Abang geus kolot. Cangkeng deui nyerinya. Tah rek marap jangkrik heula lah. Salah poho ieu. Urang teh jangkrik kari 2. Seueuheun moal ai tadi teh salah kala marap jangkrik, lain marap manuk tibalik. Heueuh geus kajen lah. Ajen kayak diturunkeun heula manuk lah, kayak lah udah heula yeuna. Astagfirullahaladzim, la ilaha aing lesang ieu. Astagfirullahaladzim, cangkeng nyeri ya teh. Teucingkeun pisan we urusan manuk mah gak capek isuk-isuk teh. Ih, berat aduh. Kelai cangkengna nyeri. Ya. Mana ya teh jangkrikna teh? Ih. Jangkrik naik kala kamu muter geuning. Ih, ini kumaha bukan ate ieu teh nya. Nah. Ih. Nah, geus lah. Geus nya, kaseueuh hiji bege nya, geus. Kaina anu deui. Iya. Dieu tah. Tah. Ih, nyamoal kasada, sungut aya jangkrikan. Nah, kitu dinda. Cingan lah, kalau salah teh suling, bukan suling deh. Coba nih, ku suling digeron gitu, sugan nyaut tah. Jojo, mana manuk teh kudu dipancing, sugan sorana ambeh keluar. Berkelamun kontes teh menang, bisa ngalagu dangdut. Sok, dengekeun ayeuna nurutan ya. Mana teh ngajada wae teh nurutan geuning. Sakali deui. Kala kabirat mana. Teu daekeun nyada deui mana teh manuk teh. Cingan deui teh manuk teh. Lalakina tah awewena ieu teh. Disebutkeun awewena dah teu katempo. Disebut jaluna da teu pungguh tunggulna ieu teh. Kumaha ieu teh? Sakali deui coba. Eta mah ti kukur sorana teh. Geus lah keun manuk malah. Tu panon pe geus di luhur. Jam 10:30 ieu teh. Barudak candaratang ka mana di wayah kieu teh. Coba budak teh di hese pisan di urusan pepatahan teh. Ting ayeuna teh kecaritana mah cenah keur ulangan meureun. Ting mana budakna can datang. Tuh. Jeung saha? Ruana teh ditungtun. Neng ya, dewek mateng ceurik. Kena carekan ku bapa maneh. Ya, geus gandeng duh, kena carekan. Geus gandeng ya gandeng, kena carekan ku bapa dewek. Engke ke dibejakeun. Ya ban bapa dewek teh galak, bapa dewek mah. Gandeng. Tama ge nyungan moal bae da dewek mah lain diajar. Da gandeng ya gandeng, geus seureug gandeng kena uing carekan.
Ini selap-lap aya Bang Padewe. Dilap-lap tapi dilap celina. Geus gandeng. Tuh dulu tuh aya Bapak dewek, geus aya Bapak dewek gandeng. Geus. Bapak. Ayo, si Dayat mencuri. Kunaha cerik na si Dayat. Tuh yang udah curi kepanggil di jalan, ngomong sarekan ku guru. Di sini kan jero deh. Sok. Geus bari tong jebletik. Geus dabuk maneh teh kaya. Kunaon cep eta budak kasing cerik itu teh. Tuh yang udah tadi teh kepanggil di jalan, ya teh ngomong sarekan ku guru Pak. Ai kitu kunaon dicarekan teh. Tuh yang eta nilainya barurung, pada teu bisaeun diajarna. Panah nempok ka dieu. Mohon ieu mah Sok ka dieu maneh. diajar Pak. Ari kolot teh mamatahan teh nu bener kudu didenge. Sok cen. Nilainya barurung Pak sama Hidayat mah. Aya naon ieu? Ngome bae ieu mainan tama lain diajar. Sok loh. Oh, paingan. Ari isuk teh menta duit teh usik bare rek sakola menta duit teh lain ditabungkeun. Laka-laka dibelikeun tah naon ieu teh nu kieu? Gagajahan, kemudian bae gagajahan. Oke sok komean gagajahan gitu gitu. Gagajahan tan, kieu mani loba teh pandi tetang geus Kudaan lah sautik. Mana tadi bukuna? Nah, ieu tah belian bae mainan tah. Hidayat teh tah lain diajar. Anu kieu dibelian. Ai ku kolot teh di bere duit tah ditabungkeun di ditang geus gada kumpulkeun nya kalaka meuli cocok anu kieu mana teh lain budak leutik mana teh geus sakola geus gelas genep. Mana teh? Sok aya kumaha? Ulah mainan ting tapat tempot tah bukuna tah nilaina belum. Kita beuremna katempo ieu teh. Ajeun dah hayang beli mainan. Ajeun dah. Astagfirullahaladzim. Nah, aing mana teh? Anak aing teh bodoh-bodoh teuing. Aing mana teh ku kolot teh dipapatahan, ti leutik, ti oorok ku bapak teh dipapatahan anu bener. Ajeun dah hayang beli. Lain titah bodoh, titah pinter. Ek nurut teh kumaha? Yo. So, ek nurut moal. So. Yo. Aing jadi kesel jadi kolot nak. Tah, ayeuna ieu maneh ti leutik sampai gede sampai ayeuna geus erek kelas genep nilai teh beureum bae jeung beureum. Geus kieu ayeuna mah hitung-hitung belajar bersamanya. Ieu kan si ieu kan otakna rada encer si Asep. Tuh, pinter mah kitu. Hari anak kami, ya Allah. Nilainya teh di kelas 1 kelas 2 oh pantesan nih teh. Geus sabaraha kali ge anger ngendong. Deu kapunggah. Aing teh jadi kolot teh sampai keselnya kudu kumaha teh ngan di budak teh. Nya heuh hiji 2. Sok, geus kieu ayeuna mah sok lah. Ayeuna mah aya batur atuh si Asep mah pinter. Ayeuna geus ku bapak ke rek diajar. Geus ke, pokoknya lamun teu bisa digebug, disetrap, atau dihukum. Kek daguan bapak rek nyokot ieu na. Tuh. Pohang goreng tuh bapak win menyarekan bae. Tong cicing moal bager. Mainan tadi aja. Ajeun dah hayang beli mainan yang buang. Moal cicing moal. Cicing wow, kenawang musuk. Oh, kena musuknya kayak di kehidupan kayak kita bapak. Mana ngomong naon? So, Pak, emang balik Pak lah. kek ewa kebalik. Ayeuna kieu nya. Karena budak bapak teh bodoh. Ting macana geuting bisa ting acan. Nah, ayeuna pepatahan ku Asep sakalian. Nah, pokoknya lamun anu teu bisa maca, teu bisa ngejah-ngejah acan wayan aya keplak. Kumaha? Sok, ka dieu. Sok nulis. Asep nu nulis sok. Sok, yuk, Dayat.
baca dewek mah. Itu kan teh punten kos kieu tah. Tah paingan uping Lecer. Nang meulit yang gede tuh. Kemudian tisahan nuk itu teh geus jelema geus dawuk teh meuli cocokan bae kos budak leutik. Nanti Mang Dayat gitu melina. Mang Dayat isuk-isuk geus ngajualan nu kitu. Ya. Sok tah. Tuh nya. Ari Asep mah pinter nulisna ge lancar. Sok. Geus sila geus sok ulah loba-loba. Sing teu kabaca. Ayo Bapak, dayat masuk rada ieu ngacamplung di kita teh. Sok. Dewek. Baca sok. 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 Tah ieu dieja yeuh. Ih, tanya Paknya. Iya, M-nya M. M. N. N. I. Dibacana naon? Ini. Bener. Benar hiji sok. I. B. U. Ibu. Ibu di. Bener. Jadi naon kabehna? Ini ibu bekas. hah? Ibu bekas. Naon? Ieu teh naon eta? Ini. Dewek bodoh lain ngapalkeun. Ibu Budi. Bodoh di papatan gitu. Sok pangjelaskeun ku Asep sok. Ini Dibaca ini. Itu Apa? I B U Dibaca ibu. Itu sok tanu ieu tah. P A D. Heeh. Tadi bisa urang bisa. Sok tah benilainya 10 Tadi. bintangnya 2. Tadi Didi makan tikus. Kalamun si Asep pinter tah, ku bapak ek dicoba. Sawa bari pinter bagus. Lah bapak mah Upacara Bapak Bagus tah. Ieu lamun anak bapak mah da di papatahan teh hese muntrung ngamun tanggul geus kieu. sok disebut belekok pokokna ge. Nya belekoknya pantos da kieu beta, kieu beta, kieu beta. Geus kieu ayeuna mah sok. Asep, Bapak mere jawaban ek siap. Siapa? Siap lanjut. Tah, tapi cepat. Bukan upahan Pak, tapi Geus tenang dupahan ku bapak sok pinter. Asal ieu nak kena ngabawa pinter. Sok ieu. saya mau diajar deh. lah bapak mah. Geus ganeng. Ieu contoh nu pinter. Kieu ya, sok. Ayeuna nya jawab di tepatnya. Pak. Terusan aku mahanya. Sok Pak. Sok. Lamun kaluhur, Keluar naik, turun, turun ke handap, asup, asup ke jero. keluar. Bucat. Geuning jawab lah kitu. Nyanda bucat bae keluar mah. Nyalain kitu atuh. Nah. Sok sekali deui. Lecek dewe keluar naon. Muncrat. Muncrat. Lain, Muncrat. lain. Lain gitu salah. Muncrat. Mimiti bener. Aditu na ngaco. Geus. Ayeuna kieu mah memang cerdas. Tapi ieu anak bapak ieu anu ieu teh Lah bapak bodoh mah sakit itu, pisan. bapak mah. Geus ayeuna mah kieu, Cep. Engke mah nya wayahna kerja kelompok anu bager, anu bener diajarannya. Geus tong meeting nu kitu. Gambar bedi. Geus ayeuna mah kieu. Sok ka dieu. Aduh. Sok, sok, ka dieu. Ka dieu. Kecing. Lihat sok, geus sok. Geus ayeuna mah sok. Kecing.